dayana upami hoyong katenangan jiwa teu aya deui lintang ti kedah merapat ka para kiai, ka para ajengan, ka para ulama, di mana tempatna majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, anu dina eta tempat teh nyaritakeun zikir, nyaritakeun ilmu, jeung nyaritakeun hukum agama supaya manusia nyaho ka pangeran nana. Terus para mulia sadayana, urang mempel di tempat teu aya sanes kalebet simkuring harapan sadayana sejama doakeun khususna ka guru urang sadayana almarhum pamugi mantenanana di alam barzakhna ku Allah ditambih-tambih rahmatna, tambih-tambih kami matanana, dicaangkeun, dilegakeun kalayan urang sadayana kalebet simkuring hoyong kaangkeun janten muridna malah mandar urang sadayana biasa tepang sareng mantenanana jaga diaunil jaza dina handapeun bandera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina lebet surgana Allah, amin ya rabbal alamin. Kalayan urang sadayana mugi singka bulateran, singka waris, katenangan hati, katentreman jiwa, mutmainnatul qulub wasakinatuh, amin ya rabbal alamin. Setiap jalma hoyong katenangan hati, katentreman jiwa, laras ibu, laras itu nanging sok lepat praktekna. Di mana sareng kasaha, sareng kamana urang milarianana katentreman hati, katenangan jiwa. Lamun hati tentrem, jiwa tenang, biasana awak sok montok leres. Ngancek adat punten ibu sarebu kali punten, lamun istri montok cirina istri bawel leres. Leres gitu. Naon margi margi lamun istri bawel batin nate lepas leres itu jampe nak kanggo kameget bila mana gaduh istri bawel rete sabarkeun katjakan macai sugan keun antepkeun engke geus kitu mah lepas tueuh kakasaonan. Sabab lamun istri keur ngerewek dijelaskeun sarebu kali ngajelaskeun moal dianggap. Terus deh.
jelaskan iyo nanya no itu, jelaskan no kedua nanya no itu, jelaskan no 5 tahun katukang dibaca jadi itu tah nembe disebutkeun upami urang hoyong katenangan jiwa katenteraman batin kedah kasaha teu aya deui lintang ti kedah ka kiai ka ajengan ka ustad sareng ka oelana leres aya oelama di dieu jadi kapungkur mah ibu u teh tina objek gitu. Jadi asalna ulama teh oe singkat o jadi u betul. Jadi aya nami kampung Cikarung Cakati Cadas. Padahal Cikarong tah ulama kiai ajengan ustad jalmi anu tiasa nyambungkeun manusia sareng Allah. Tah maka ibu bapak sadayana upami hoyong katenangan jiwa teu aya deui lintang ti kedah merapat ka para kiai, ka para ajengan, ka para ulama di mana tempatna majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu anu dina eta tempat teh nyaritakeun zikir, nyaritakeun ilmu jeung nyaritakeun hukum agama supaya manusia nyaho ka pangeran nana. Terus jadi tugas para kiai, tugas para ajengan, tugas para ustad, para ulama nyambungkeun manusia jeung Allah disebut eta alat sambung supaya manusia apaheun ka Allah. Lamun manusia geus ngajauhan para kiai, ngajauhan para ajengan, ngajauhan para ustad komo ulama. Sok komo mun eta jalma gaduh guru omat ulah rek ngarenggangan, omat ulah rek bedegong ka guru. Sabab tobat ka guru hampir cara tobatna beda jeung ka indung bapa. Akibatna lamun jalma geus rengang ti kiai, rengang ti ulama, rengang ti ajengan jeung ustad, nasibna moal bina ti langlayangan anu geus pegat talina. Laras ibu sok emut ku urang bapak kapungkur nuju murang kali main langlayang mah pret pegat di mana kir-kir tah langlayangan naon kir-kir teh bu kira-kira betul kali ini waktu kir-kir gimana yang sana langlayangan pak lan tepuguh nasibna langlayangan bahkan talikna oge lamun geus pegat pasti bakal dikakarait terus
bubrag lang layangan murag diboro ulang ku barudak. Akhirna lang layangan lain mulus kalah raja diparebukeun buat budak. Mun sejalma geus jauh ti para kiai, ti para ajengan, ti para ulama, kade nasibna mun bingung oh bingung tangarakeun bisi wadon. Mun susah tuluy, mun jelema geus teu daek neraka. Ulang di dia. Kiai ulama cek tadi keur ngahubungkeun antara manusia jeung Allah. Mun manusia jeung Allah geus ngahubung ngahiji geus nepung kan nyanyi ka ditu nanya. Kaso pondok eta kaso angkali nabu lah si sok sama kalimat ke ngobrol bujang sok nama haji manggus tadi kaso pondok eta panjang eta kaso yang ka jalan eta sono nunah ku eta nanya bu cek santri mah bahar naon teh bahar rojas mustaqimun eta mustaqimun ngan dimasuk cenah mustaqimun eta mustaqimun gitu dek cara lagu bahar balibat ulama sono patepang di jalan kula kumaha rasa sono teh selalu ingin berjumpa kula sehingga jangankan di tempat yang ramai dan indah sekalipun di tempat yang sunyi sepi terasa indah dan bahagia betah panggil kabogoh makulan terus pengalaman ibu masalah ini. Mun pernah jeung anu dipika cinta hantakeun kawon hari gemrong reungit dinu poe gigireun cubluk betah mah betah bulan mun nu borangan hek dinu poe jeung kabogoh ludeung mah tuh pengalaman unggul gitu. Mun sok hate jalmi geus nyambung sareng Allah jangankan di masjid sekalipun dalam duha sendirian terasa indah jeung betah terus tinggal para waliullah mulia saya Tuan Syekh Abdul Muhyiddin Pamijahan tilas tirakatna di masjid ibu bapak Tuan buhana di mana di Lebetanu urang mun nyalira tong wengi siang ludeung mah Tuan tapi lamun doanya kabogoh ludeung mah tuh itu sih. Kiai ulama ajengan ustaz para alumni Allah dipasihan kelebihan namun hiji ilmu dua derajat kespuguh iman yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin jamak muannas dijeerkeun darajat jamak
lain darajatan tapi darajatin. Allah ngangkat derajat hiji jalma nu iman, dua jalma anu dipasihan ilmu. Dipasihan naon derajat. Ari derajat teh naon ibu? Urang itu tong seperti 10 derajat 3 pangkat 3 sabaraha eta? Sabaraha Bu? 10 pangkat 3 berapa? 10 na kali tilu kali nya ngali geunana 10 kali 10 kali 10 kali 10 dan menyati 10 Pak ditambah eta masuk 10 kali 10 sabaraha? 100. Sekali kali 10 1000. 1000 ini 10 ratus. 1000 kali sabaraha? 10. 10 pangkat 3 sapre berapa? 10.000. Eta teh karek pangkat 3. Sedangkan dauhan Imam Ibnu Abbas derajat antara jelema iman jeung nu gaduh ilmu disab'i mi'ati darajatin bedana 700 derajat. Tong tebih tong 700 pangkatna nu neme 10 pangkat 3 ge 10.000 5 we pangkatna 10 pangkat 5 tadi 3 teh 10.000 ayeuna kali deui 2 kali pangkat 5 namanya kali 3 kali deui 10.000 kali 10 sabaraha? 100.000 kali ini 10 sabaraha Bu? 1 juta. Maka ulama derajatna apung pung nyaho di aras derajat ulama maka kawalat ulama beda jeung ti pemerintah. Derajat pemerintah diangkat ku rakyat, derajat ulama langsung di Allah. Maka awal derajat cicingna di luhur, pemerintah menang jelema dicokel bulutuk deui. Jelema mah ibarat batu di luhur gunung, tapi lamun pangkat di Allah ibarat batu nu dihanap dibelakeun. Maka diangkat kalah ninggang kasorangan yang tulai ka ulama kawalat jelema. Beningan. Mun hoyong hirup aya katenangan, aya kabarokahan, aya kabagjaan, sumpingan majelis zikir, sumpingan majelis taklim, sumpingan majelis ilmu. Ari dahar hayang wareg nyamuh teu bisa moal. Nyamuh sok ngacok rek dahar naon teu nyamuh. Hirup hayang tenang, hirup hayang barokah, najita. Kira-kira kumaha? Karusingan dari jelana. Domba asongan jukut sakarung, asongan emas 10 kilo domba. Asongkeun. Milih mana kah domba? Naon sababna? Milih emasnya domba. Sabab domba teu apaleun hargana emas. Lamun eta domba ngarti cek domba naon jukut sakarung mending emas 10 kilo. Emas mah per gram 500.000. Sedangkan lamun sakilo 1.000 gram berarti 500 juta. Ayeuna 10 kilo 5 miliaran. Wah, seumur hirup cerainya tuh.
Tapi domba milih jukut, naon sababna? Sabab domba teu apaleun harga emas, domba bor. Cok palura, hei, urang Padang, hei, urang Brebes, tuh beas cokot di desa, gratis 5 liter, bring, padahal poe mingguan. Kira-kira mingguan atau kali itu? Hah? Domba yang dulu situ nyawa. Domba yang dulu. Mending pare can karuhan, mending ibadah. Batur mingguan kuliner rame teh si eta. Batur masalah lohor si eta di sawah kan itu. Nah, domba gitu. Apa? Tinggali guru urang cimak blek kuli maksudna. Uru danaon, BR naon. Orang-orang BR sok dakes hayang. Hari urang jogo kan Jawa untung make rokok 11 minggu sakali. Nanti hargana itu aku ya Allah kan. Tadi di mata Tuhan sakit. Nah, punten para kiai, para alumni, para ustad, para ulama, dugikeun hukum ti Allah. Sakumaha kedahna sanajan dieraeun. Punten. Laras itu. Sanajan dieraeun. Contoh mana? Ibu-ibu, bapak-bapak, lamun hirup hayang katenangan batin, hayang katentreman jiwa, hayang kabarokahan, merapat sok ka para kiai, ka para ajengan. Beneran ngomong kiai atau ajengan. Cing, meureun bahasana kumaha? Wah, cenah eta mah kiai teh ngumpul ngahuapan maneh piaraeun aya. Nya piaraeun eta teh Bu. Leres. Tapi Pak tetep dawuh Rasul ulil haqqo walau piaraeun Bu. Nah gitu mah haji ali ukur teh. Ya, leres. Kulil haqqo walau kana piaraeun. Sabab lamun teu didugikeun masyarakat Allahumma pan urang teh ngadugikeun hukum teh signifikan hal. Teu cukup punya Ibu. Naon punya teh Bu? Nyaho atuh kira. Teu cukup punya tapi kudu ngarti. Nyaho jeung ngarti beda. Setiap nu ngarti pastinya ngan teu sakur nu nyaho ngarti. Punten Ibu, bahasa bade kasar punten punya. Ari hoyong kaluar bukur disebutan naon kaluar bukur? Misi beureunya. Kaluar cai mah kieu. Terus gitu. Arti setiap nu missing pasti gini terus gak? Sok kurang mikir ya terus gak? Ngan teu sakur nu kieu aya nu kieu hungkul gitu. Sakur nu ngarti pastinya ngan teu sakur nu nyaho. Ibu terang tuh karena kompor. Nyaho kompor. Tuh nyaho wae teh apa terang jeraku. Ibu nyaho karena jam tangan. Terang Bu. Lamun rusak kusari omian. Kuengkel berarti ibu teh karep nyaho acan naon? Acan paham ya teh putan ngarti. Maka hadis Rasul mengatakan
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah pilih menjadi orang baik, maka orang itu bakal diberi ngerti yufaqihu fiddin. Untuk kieu punten santri dan orang santri alumni. Untuk kieu Rasulullah una may yuridillahu bihi khairan yang ya'lamhu gitu tuh. Teu ya'lamhu tapi yufa gitu. Itu pindahan bahasa. Sabab nu ngarti pasti nyaho, nganu nyaho belum tentu ngarti. Maka hak sanajan pieraeun punten kasadayana warga saprofesi ka para alumni dugikeun ka masyarakat sing nepi ka ngarti. Tah, ulan mun geus ngarti gampang. Geus ngarti mah entong hingga diajak teu diajak ge bakal hideng geus ngarti mah. Moal kungsi digugubrak batur, moal kungsi ditunjak-tunjuk batur, pastina ge hideng sorangan. Sabab nu rek tanggung jawab kana diri payuneun Allah diri sorangan. Kitu ari geus ngarti. Ngan punten sarebu kali punten disebut ngarti teh nyaho bari gawe kitu cek hukum bari kitu pragmata ieu mah hese. Sabab masyarakat urat ngarele kiai. Punten para alumni, para kiai, para ajengan, para ulama. Urang mah kita teh urang kita masyarakat mah. Lain kita kuning masyarakat dari bahasa teh. Terus ibu, contoh, sawur kiai itu, ibu-ibu tutupan wayahna eta masyarakat orang. Oh beneran pemajikan ajengan dari tiup. Ibu nggak komentar mah? Nah, so ibu apa mah? Cok ibu, yeah, begitunya. Cara maksa ya. Pemajikan mana lagi terdiu. Itu kok dibaca boro-boro kiai nak tak bojor lagi dibaca. Guru daek sodako. Tak sodako kiai nak jadi menyengol pak. Kudu ikhlas ibu bapak. Ada manehanna tapi lu tadi rancungan muka. Ya Allah ya. Tapi dibaca. Entong hingga diri pribadi kiai nak, toh bojongna bahkan putrana bahkan dulurna ulang dibaca masyarakat. Nu kumaha di masyarakatna. Masyarakat nu pelit gitu. Licik pan ayat ayeuna dawuh ulama khudil hikmata walau min ayyi waqin kharaja. Ambillah kebaikan walau dari wadah apapun keluarnya, walau min duburil ayam bereja tina bujur yang teh ayam pangau mari ini terus. Nah begitu kiai pakai macam pemajikan anak segala asa kuliah. Nah, ada yang sudah obek tangan, ada yang obek tangan kaya. Nah, ada yang obek batu lagi. Dan dia itu sudah jalan masyarakat itu. Langsung dulu mana abang mereka hayam. Mereka kayaknya berkukut, lantara, licik. Ya Allah, ya Rabbi, gitu si orangnya para ulama. Luhur darajat luar biasa. Maka kurang kadit merapat ke para ulama. Supaya sekolah kosong layanan nasimpunan. Lepas dari pegangan yang memegang itu kendali. Lamun orang geus teu aya
hubungan jeung ajengan jeung kiai jeung ustad jeung ulama rek kumaha ibu aya katenangan batin moal ngalakon. Tah punten syarat urang ngamakeun ilmu secara adab. Hiji tong hoyong dipasihan, dua tong hoyong dihargaan, tilu tong hoyong dihormat. Ieu nu berat pikeun para kiai. Berat. Sabab hiji waktu karasa kusimpuring. Punten kantenan alumni atarapi masih santri no can kening musibah, cobaan di Allah. Sabab dia bakal dicoba ku Allah mengamalkan ilmu nu berat anu jarang lulus. Doyhul maisah heurepakeun pungsat. Nambu bahasa teh lain bahasa. Nanti gimana teh? Pakeun pungsat teras lieu kayak aku itu orang surat apa gitu adan lieu raga itu bahasa awak tepati cager pamajikan rada ngayuni asup nungcung wae anak minta jajan duit teu aya rek kuli dilaku ajengan kuli tah didinya tong batur simpuring pribadi hiji waktos sumping tukang dagang jagung manis harga 1000 gope lieur berapa enaknya masa 1000 gope tidak teh selamat ya 1000 gope silakan 1000 gope oh 1500 sebenarnya gitu opatannya nak 2 ewang berarti 8 kali 1500 12.000 hendak ibu coba ganti pemboro 12.000 1000 dirapur entong-entong anu teu usaha tukang usaha makanan mah teu boga pisan nu nyita duit ge tara mal poe leres kerja ieu mah teu aya kumpul rampak na pesa teu mandi apun bodoh nyi dia naon teh apa kemarin itu masa teu tapi Allah atau kayak karena karung najuru ngejendil aduh ritual reku mangalimot isukan kor kitu beri ibu-ibu reka karbon hare-hare we mah ada teh apa lu lah itu saya robina eta setan kana hate nonjok mata tong gagayaanan make di kaya ningu santri itu setan mending usaha heula aya mamane lamun kitu mah imah geus pago sawah aya pare numpuk duit mah prak jongjor ngawuruk teh cenah geura ieu mah sagala teu gablek hayang ngawuruk di atas ya teh setan teh itu mana ate tah waktu nak kitu mah dengan anak anu dedetkeun ngahalangan macul maneh mah isu-isu batu maka sawah ini bapak maneh mah delu pengaruh anakna perintah waktu nak kitu mah teu ngarere teu sih atuh bahasa teh mun teh terus ke cek setan tidak usah dulu tah di dia lo baru kuat maka kulil hakko walau kana muron tah muron teh eta di antarana lo baru kurung santri kan baru bolan jadi kiai ya Allah berat coba ulah yang diberi masyarakat sok saleuti komo teu mere sok amat rek mere rek henteu jeung teuing jalan yang diberi ku masyarakat hayang ku Allah loba ti Allah mah jeung teu tantu kita sekurang dena ka masyarakat di dieu segitu anak ku aya di urut insan pamajikanana manehna mingguan sakali kali atuh ada zakat ada we pernah mah kali hari teh ngan masyarakat kok bari heung gaji da tidak zakat kan bener apletit tingali sawahna yang mana can waktu gini panah kebun hidang gitu tuh kalau bisa taros ternyata meter juga nggak tahu dan kulit di suatu ternyata meter
ngoyos tanya ngoyosan geus beres ngaralu gitu. Asal kata hantu teh kudu orang sepuh. Ari hidup mah nu aya sih penting. Maksudnya men, ari udara teh ditai bahasa kumaha itu kiai. Ulah yang dihargaan. Rek ngahargaan rek teh sambodo da ajarna. Rek ngomong rek sambodo ngancet tadi ulama mun geus ikhlas gawena ku Allah harkatna diluhurkeun mun ku Allah geus diluhurkeun harkat derajat cek Allah mulia ku jelema bakal leuwih di moal. Cirina penjauh nu nyata bertahlil mun tahlil kulhu beda teh ajeungan teh jeung masyarakat masyarakat. Hah? Itu beda. Lamun 11 ajeungan masyarakat sabaraha? 11. Ya. Macan hari asupan ajeungan 20 masyarakat masyarakat itu tuh. Tapi itu beda. Oke beda. Kiai mah paling saeutik sabung. Coba nih yang ngena kelas aku pikir. Balik kira-kira senek rancung kiai. Rancung. Ari ikut masyarakat. Sebenarnya titis uci. Balik tari itu orangnya. Udun montarit sama parabot mata bagian sabatan macam-macam. Namun tak ilmu diangkatkan derajat Allah wa ululnya ayo junjungkan pesantren naikkan harkat derajat guru urang usaha naik jeung teu naikna satu lembaga pendidikan seorang guru ku muridnya. Wah, itu gimana? Alhamdulillah ya di gelar tapi alhamdulillah simpun bangga nu namanya ieu inahong alhamdulillah almarhum tos mencetak para kiai, para ustad, para ajeunna, para ulama geus pasti kasayana dugi kabantuna amin. Dugi apa saya ngomong semua dugi teh saya pilih kita sekatnya apunten ieu mah motivasi wae khususna ka kerencangan wae ka para alumni. Kalau simpulin ya alumni nak mengkalaukan dina nggoning ngadugikeun hukum Allah Subhanahu wa taala nu penting kurang koyong teh timanten nama diangkeun salah muridna ngengingkeun barokah timanten Allah. Amin. Khud masofa wa da makadan.